أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والأنبياء والمرسلين وأولياء والصالحين والصالحين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا نور الشهاب القدر أجلاني وخصوصا نور الشهيدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وخصوصا إلى روحي مصنف الكتاب تيجان ضروري وصول مبرم وسلسلتهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib bihaqihim meta tetap dihakna pa Rasul alaihi salatu wassalam alaihi meta muga tetap ka pa Rasul salatu wa rahmat Allah wassalamu sareng kasalametanana. Naon al amanatu sifat amanah hartosna wajib pa Rasul teh amanah terpercaya. Wadiduha jeung ari lalawanana sifat amanah teh al khianatu eta khianah hartosna khianah cedera berkhianat henteu percaya berarti lamun khianat. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala zalika kana yen para rasul wajib kasifatan ku sifat amanah anahu meta sanyana para rasul lau khanu lamun macidra para rasul lamun mahianat para rasul bipili muharamin kana migawe perkara anu diharamkeun au makruhin atawa migawe anu dimakruhkeun lakana tang tubuk ti urang sadaya teh ma'murina eta diparentah urang sadaya bimisli dalika kana umpama kitu tegasna kana umpama migawe perkara anu haram atawa migawe perkara anu makruh walayasihu sedengkeun teu sah naon anu maro eta yang diparentah urang sadaya bimuharamin kana migawe perkara anu diharamkeun au makruhin atau migawe perkara anu dimakruhkeun. Nah, jadi sifat anu salajengna di pa Rasul teh nyata sifat amanah hartosna wajib pa Rasul kasifatan ku sifat amanah hartosna terpercaya. Mustahil kasifatan pa Rasul ku sifat khianat hartosna henteu kapercaya khianat cedera. Wa dalilu arwi anu jadi dalilna kana yen Rasul wajib kasifatan ku sifat amanah teh nyaeta lamun mabukti itu para Rasul teh khianat tatang tu bukti urang sadaya teh tatang tu bukti itu para Rasul teh migawe perkara anu diharamkeun atau migawe perkara anu dimakruhkeun. Tah lamun mabukti itu para Rasul migawe perkara anu dimakruhkeun atau migawe perkara anu diharamkeun tang tu diparentah urang sadayana ge migawe perkara anu haram atau migawe perkara anu makruh sedengkeun henteu sah lamun mah urang sadaya titah migawe perkara anu diharamkeun jeung perkara anu dimakruhkeun. Jadi muhalun mustahil. Jadi para Rasul teh terpercaya. Maksudna lamun Rasul teh terpercaya Rasul pasti migawe perkara diharamkeun atau perkara dimakruhkeun sedengkeun perkara diharamkeun jeung perkara dimakruhkeun ayana di para Rasul eta teh mustahil kitu. Soalna naon lamun kos kitu pasti urang oge migawe nitah ke Rasul teh Rasul teh contoh utusan Allah lamun Rasul migawe perkara diharamkeun atau dimakruhkeun atuh urang oge selaku umatna pasti migawe perkara diharamkeun atau anu dimakruhkeun sedengkeun migawe kana haram jeung anu migawe perkara anu makruh teh eta teh henteu sah hartosna henteu meunang. Jadi Rasul mah amanah hartosna terpercaya henteu nit amanah. Wajib sareng wajib piagim diakna para Rasul alaihi salatu wassalam alaihi metab ka para Rasul salatu wa rahmatullah wassalamu sareng kasalametanana wajib naonna tabligu sifat tablig hartosna nganyampekeun tabligu mah nganepikeunana perkara umiru anu diparentahkeun ieu mah bitabligihi kana nganepikeunana ieu perkara nganepikeun ka salil khalqi ka makhluk wadiduhu jeung ari lalawanana sifat tablig kitmanu eta kitmanu zalika eta nyumputkeunana itu perkara wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala zalika kana yen Rasul wajib kasifatan ku sifat tablig anahu meta sanyana lamun mabukti para Rasul lau kata lamun manyumputkeun itu para Rasul saen kana hiji perkara ma'murina tang tu diparentah urang sadaya
Lau katamu lamun mabuk ti parasul sayan, lau katamu lamun mabuk ti parasul nyumputkeun itu parasul sayan kana hiji perkara mimma tina buktina perkara umiru anu diparentahkeun ieu mah bitabligihi kana nganepikeunana ieu mah. Lakana datang tu bukti urang sadaya ge ma'murina eta diparentahkeun urang sadaya bikit manil ilmi kana nyumputkeunana ilmu. Walaya sujeng teu sah non anu maro yen tadi parentah urang sadaya bihi kana nyumputkeun ilmu. Liana katimal ilmi karena yen sanya nyana nyumputkeun ilmu teh mal'unun eta teh dilaknat. Sifat anu salajengna anu wajib di Rasul teh nyaeta sifat tabligh hartosna tabligh teh nyampikeun perkara. Nyampikeun perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah kana nganepikeunana eta perkara ka makhluk-makhluk. Jadi para rasul mah tabligh hartina nganepikeun perkara anu kudu disampaikan ka makhluk-makhluk. Wajib para rasul boga sifat kitman hartina nyumputkeun mun tabligh manganepikeun kitman mah nyumputkeun. Mana dalilna kana yen rasul wajib kasifatan ku sifat tabligh lamun mabukti para rasul teh nyumputkeun kana hiji perkara tina buktina perkara anu diparentahkeun itu para rasul titah nganepikeun itu perkara. Jadi lamun mabukti para rasul nyumputkeun hiji perkara anu geus diparentah itu para rasul titah nganepikeun itu perkara ka makhluk. Lakana tang tu bukti atuh urang sadaya oge pasti diparentah urang sadaya ku rasul teh bikit manil ilmi kana nyumputkeun ilmu. Walayasiu jeung teu satur nyumputkeun ilmu mah karena sanya orang sadaya teh lolesu jeung teu sanon anu mantah diparentah orang sadaya bi kana nyumputkeun ana ilmu karena sanya nyana nyumputkeun ilmu teh mal'unun eta dilaknat. Gitu. Jadi sifat anu wajib di Rasul teh tabligh hartosna nganepikeun perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah ka makhluk. Mustahil Rasul nyumputkeun perkara anu dipasikeun ku pangeran tita ditepikeun ka makhluk ku Rasul teu disampaikeun ka makhluk. Teu tabligh eta mustahil sabab lamun kos kitu tangtu urang oge diparentah ku Rasul teh titah nyumputkeun kana ilmu sedengkeun ari nyumputkeun ilmu teh mal'unun eta teh dilaknat gitu. Nah, begitulah sifat sifat anu wajib di Rasul aya 4 sidik, amanah, tabligh, patona. Sidik bener, amanah terpercaya, sidik amanah tabligh menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal patona hiji deui.